Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha damang poe ayeuna urang bade diajar bahasa Sunda pek sadiakeun bukuna. Dinten ayeuna urang bade diajar tentang panggelar basa. Halaman 58 sareng 58 tuluy perhatikan halaman 58 nyaritakeun gambar. Pek ayeuna Bu Guru bade nyaritakeun eusi gambar. Tuluy regepkeun ku sadaya. Rohangan kelas 1 mani bersih tur rapi. Meja guruna ditaplakan, bor papan tulisna oge bersih. Samemeh jeung sanggeus diajar, biasana murid kelas 1 sok bebersih heula saat acan uih ka bumi. Nah, ayeuna coba buka halaman 58. Perhatikeun gambar nu aya di halaman 58. Dinten poe Jumat, biasana SDIT RJ sok ngayakeun kagiatan nyaeta Jumsih atanapi Jumat bersih. Barudak kelas 1 nepi ka kelas 6 ngabersihan lingkungan sakola sareng guru-guru. Aya nu sasapu, ngored, sareng ngangkat wadah runtah. Barudak kelas 1 aya nu kabagian sasapu nyaeta Agung. Tuluy nu ngored Marwan sareng anu ngangkat runtah nyaeta Tia sareng Weni. Tujuan kagiatan Jumsih nyaeta supados urang diajar ngajaga lingkungan sakola bersih ti runtah sareng ngajaga lingkungan tetap endah. Barudak ngajaga lingkungan mangrupa kawajiban urang sadaya, baik di sakola atawa di bumi. Cukup sekian dari Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap tetap semangat belajarna sareng jaga kesehatan.